Wah, iya karyawan senior teh. Oh, karyawan senior. Karyawan senior naon? Halus atuh senior mah. Karyawan senior naon? Ini kan abah mah pengalaman nanggus jauh jadi seniornya. Iya, terus gila, iya mah senior. Ya, teh arti senior teh. Mung apa mah disebut karyawan senior? Mungnya. Ini senior teh gagah. Senior teh cowok murahan kitu teh. Nyaho teh artinya senior. Naon? Senang istri orang. Maryam. Bieur gitu sebelumnya kaream balik. Lain ngeunaheun teh seueuh acara ieu teh. Oh, wah. Di direk sarenya. Sok, sare we. Ini nginjem HP lah. Oh, HP dinya masuk sare mah dinya tibra lah siap. dinya. Da eta kuotana loh. Urang aek muka ieu togel ieu lah. Zaman ayeuna teh geuningan. Aduh, kalaut deui euy. Aduh. Sigia sare ninggal siga nu ngeunaheun kitu teh. Jigana keur ngimpi nyalung jigana mah. Aing kabita ieu mah ya. Sare ah. Adon sarare teu barale gimana. Wah. Bisa sadar henteu gitu. Coba HP-na aya digolerkeun kitu. Si Uwa eta mah ngomong aya nu malingnya. Kepo aya nama lah. Nah aya preman di dieu ye, nu ngaranna Dodi. Aing mah ye dan kesempatan ku aing di WA ye ngaranna Dodi teh ye preman Cipto ku aing di WA sia Dodi ku aing tungguan ye sia pokona aing tersep ka sia ayeuna di dinya pokona datang aing ayeuna ka pos sok nungguan sia koplok Bagaimana si copot si Gia modelan dah. Nah, balik ah. Ada si Uwa ke mana? Duh, HP dibawa segala namanya. Seru orang teh perlu HP teh. Yang adalah HP ah. Di mana tuh belinya? Ih, iya. Di luar negeri. Kan si papi luar negeri kan? Luar negeri. Capek. Kunaon dia? Kunaon? Ya, kunaon dia? Nenengan si Wapendi. Kemana nya? Ya teuing HP abi dibawa geura. Diana kemana? Di sampai gua Pendi. Lain tadi teh kan di pos. Dia sang nginjem HP sama Kak Togel, abi teh sare we di Pasudang eueuh. Masuk main kene togel? Oh, da kitu we iseng. Kemanggihan. Itu Pendi di balong baron. Oh nya tuh abi rek ka balong heula nya. Nya sangangan Ieu nuhun sadaya. Aya WA tisa ya. Naon si Gia nang tangka urang teu paruh ribut ya ngajak ribut. Sanyahoeun aing ngeureunnan ieu mah. Ku aing dijorag sa diteang ayeuna geura. Sanyok aing preman kampung ngeureunnan. Goblok pisan panggil ku aing di Kabeneran emang Kido. kabeneran urang panggil teuing. Mane naon nang tanggelut ka urang? Nang tanggelut naon? Gawe teu paruh ku sanyaho urang we teh. Ampun aing ku aing di ieu sia. Ampun Kang, ampun. Sanyaho urang we teh. Aya naon ieu? Goblok pisan. Aduh, ampun. Awas ya sekali-kali deh nang tangga urang. Beakeun urang kabeh. Gebugan deui Kumaha lur? biasa we ieu si Gia nangtang geura. Naon? Ngaweat teu parogus. Cenah serang keur parusing. Si Gia nangtang lut nya diteungeulan we dihajar. Tadi teh sare jeung urang di ditu. Balik si Gia sorangan keur ngaulang di ditu ngaweat teu parogus wah disiksa. Nah, tadi ku aing teh tadi teh di WA nah henteu gelut si eta nya. Nah siga nu akur ku aing geus di WA deui tah si Dodi teh tah preman kampung teh. Dodi ku uing ditungguan tah tadi. Kunaon we siling? Kuman siksa lah. Teh jelema teh kumaha? Aing sebel ka maneh sebel pokona mah. Tuh, tingali. Tadi ku sorangan ngaWA diteungeulan. Ayeuna geus ngaWA deui geus nangtang diribut. Ka kapok ieu. Teuing jelema teh naon? Tuh sorangan geus dihantem, dijejek ayeuna masih kena nangtang. Teangan deui ayeuna mah. Gitu, urang balik heula ah. Ya, siap. Ya, di WA sekali masih kena nangtang.
yang digebugan deui meureunna jelema Si gek brong teh tah, si preman kampung teh. ari mana sakitu geus ditengeulan kurang masih kena nangtang gelut ari mana eueuh kakapok pisan mana itu naon ya ampun Jeung si Gia nu ditenggelan. Aduh. Ih. Aduh karunya teuing si eta. kurang ajar nangtang wae jelema teh geus sabaraha kali teh Nah jadi si Gia. Di HP saha nya. Ampun ampun. Alah, sia salah beureuk kuing. Duh kumaha ieu? Pulangkeun ka si Uwa ah. Rek dipulangkeun deui ah. Naon, Wak? Iya ngabersihan ieu paman ya. Dibersihan wae atuh geus ke bada tukangna atuh. Ini udah pada balik lah tuh buat turun. Wak, ieu. Tadi teh keur sarare jeung si Gia, si Uwa sare di dinya digigireun, ieu HP aya di sisi. Digigireun Uwa. Uwa tadi nya diamankeun si ku batur. Gitu. Ah, dah HP si Gia ieu mah nu abi ieu mah. Hah. Nah, bener gitu. Apa si Gia itu? Ya pulangkeun heula. Sugan teh si Gia nu nyokot HP tadi teh. Teh apa lah teh? Apa nama eta? Aya naon si Abah euy? Aduh, Kunaon eta Gia? tinggal ieu banget. Kunaon eta? Neangan si Uwa. Papanggih henteu kalau ditengeulan ku preman Dodi geura ting. Terangnas jelema teh. Ini da si eta mah tika sebeleun. Heeh, teuing Heeh, bener da bunda oge saha ka jalma eta teh da. boga salah teu boga naon dijanggulan. Pokona sabar Gia nya sabar. Wak, Neangan ti tadi ya HP ya. Oh, tinggal kamu oh, tapi kan ngomong tah geuningan ieu aya duanan di dieu tadi nu ngawean urang saya nangtang gelut teh ieu da HP na gegeun sok ka dia narang tong sanyaho urang mana teh tadi nangtang naon ka urang we duanan teh kurang ajar pisan tah ya ya urang ampun ieu teh naon pan ke sini ieu narangtang we gelut ya duanan aya ieu nama urang diungkeun yuk ulah-ulah jeung emosinya ah tengeunah teh tadi oge sok kumaha ieu mimitina nu nangtang teh saha Adi teh, saya teh sare jeung si Gia. Terus? Di pos duaan. Sarean. Nah, emang HP-nya diinjam ku di dieu. Nah, terus kan ya teh diinjam ku si Abahen HP teh, HP si Gia teh. jadi anu ngawe saha ieu teh sebenarnya Abahen ieu mah. nangtang gelut teh parugu pisan Dengar rumpul. Ah, bener bener. ah iya meureun biang serok iya Aing mah ditenggelan sakit. Aduh. Nyeri. Teh si koplok teh. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Heureuy Bandung nuju Amang di lembur kaulinan di mana? Ciburia. Tepat nama di Dago Amang wae ka dieu nya. Ulah hilap oge, di like, di komen, di subscribe channelna Heureuy Bandung. Heureuy Bandung Sukses.